Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng ngabandung dukin kareksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana we ayana. Alhamdulillah ayeuna Mang baris neruskeun hanca carita jakarana anu bagian ka 66. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina bagian anu ka 65 Pedaran Mang Dedi kasapih wanci jina mangsana mendarikeun kaayaan di tutugan Gunung Gede khususna atuh Kajang Jakarana anu harita dipeuseuh ku ilmu-ilmu nyatana ku Aki Oji marihan mah disarangan ku Jang Imong salaku pembantuna si Aki nya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nya langkung paus amah mangga urang sam-sami Bandungan ku sadayana namun tade hilap nya like, subscribe, komen jeung lonceng gitu ya. Hatur nuhun kumaha piperhatosana mangga urang puseukeun perhatian urang kaayaan alam isuk-isuk di wewengkon tutugan Gunung Gede. Manuk recet di sarada patembalan jeung pada baturna mapaesan kana kaayaan muncengisna mata poe ti bedah wetan. Tatangkalan ting puyudun kene jika nu komo dang daunna mah juga nu burat ku cai ibun. Ningang harita manuk euteup kana eta regang. Celik atuh. Aya caina genyas anu herang pisan horeng si mana horeng. Cai ibun anu ragrag tina tangkal kayu tangkal atawa dina cabangna dina dahana harita teh kaandageun ku cokor manuk anu harita ngagelber hiber breh di hiji patempatan harita teh aya 2 tangtungan jalma. Nyatana si Aki Oji harita teh keur ngomong ngabuih nanya Kajang Jakarana anu tadi peuting geus ngeueum di wahangan teh. Sedengkeun si Imong mah harita teh ngoprek we di dapur da memang kitu kabisana jeung tugasna. Alah, ayeuna akhirnya nanya deui. Mun sok dibere pancen pikeun numpes kajahatan kira-kirana sanggup atawa sangem insyaallah ki abdi sangem. Syukur atuh. Lamun kitu mah tah ti mimiti ayeuna ka hareup ujang kudu daek kikir di dieu jeung Aki. Anu waktuna kira-kira sataun lilana. Sataun. Tapi eta ge karek jep hitungan Aki. Tapi lamun seuk ujang atuh bisa kurang ti waktu sataunnya tentu bakal leuwih hade. Cangke peuting wayahna kasep kudu ngeueum deui di leuwih. Ngeueum deui di leuwih. Nya. Lajem kumaha ki? Sanggeus rengse 3 peuting tah.
Cang tu anu aya dina awak hidup teh tatu maksudnya nu aya dina awak hidup teh insyaallah bakal cager sapiluhna. Jeung awak hidup bakal nyambah kekuatanana tah. Ujang daek narima segala pangajaran nu rek dibikeun ku aki ka hidup. Kang Seri. Mangga Ki, abdi sanggup pisan kanggo ngajalankeun sagala rupi kasauran salira aki. Sareng abdi oge bade soson-soson dina nampi sagarupi pengajaran nu dipasihkeun ku aki. Tah, kitu atuh. Syukur-syukur kasih bunga aki teh jang. Nya sanggis kitu mah atuh. Si Aki Oji nutup sakabeh obrolan anu tadi jeung jakarana. Ari terusna mah atuh. Harita keneh am kana bubuy sampe. Muni lucu si Aki ngadahar bubuy sampe sakitu hiputih muni atok-atokan. Malum atuh si Aki bagus kolot leuwih ti 70 umurna ge. Terus dicocokeun kana gula kawung menang murud. Dibarengan atuh kujang jakarana bari jeung ngobrol. Anu sejena ngaler ngidul sagala diomongkeun. Nya gancangna carita kaundang. Salila 3 poe geus kaliwat. Harita kaayaan awak jang jakarana teh geus pulih deui sapinuhna. Teu beda we kawasasari sabada dikeum ku cai leuwih teh. Malahan mah geuneuk anu aya dina dadana oge ayeuna mah geus leungit lita teu kaciri. Nya ti mimiti harita kaundang. Jang jakarana unggal poe teh manehna dilatih dipeuseuh ku si Aki. Ti mimiti latihan jurus ilmu lahir ilmu batin. Tara poho lamun seuk peuting jakarana tesuk dipapatahan ngaji jeung rupa-rupaning ilmu keagamaan. Malah babarengan jeung si Imong. Samalah ilmu kana tani ngolah tanah jeung pepelakan oge teu tinggalin. Etu ning matak teu heran atuh. Lamun seuk beuki dieu teh pangabdi sajang jakarana katempo beuki loba parobahanana. Kasugri kaundang. Cag urang tunda heula kaayaan tutugan gunung gede. Khususna jang jakarana si Aki Oji katut si Imong. Ayeuna atuh insyaallah tangtu kahareup kasampeur deui nya. Tah ayeuna urang puseurekeun perhatian urang. Malikan deui ka tukang. Urang kocapkeun deui nyatana Ki Badrowi jeung sakabeh anak buahna. Nu harita keur aya di wewengkon guha leuweung datar. Atuh Bah Badrowi dibarengan ku murid-muridna atawa anak buahna, di antarana si Juha, Jupri, Oded, Keling, Asdur jeung si Dodeng. Sedengkeun si Obed mah geus mau teapan. Kasubri para warigi. Sabada na aya kajadian gelut bebeakan alias tarung jeung jakarana. Bah Badrowi mah sapara kanca teu incah ka mana-mana. Matak teu heran atuh lamun sekaayaan di pelemburan teh ayeuna mah jadi aman. Parandene kitu. Pikeun maranehna mah cara licing teh lain boga niat arek tobat. Tapi Bah Badrowi mah keur ngararancang deui rancana-rancana pikeun ngajalankeun deui sagala rupa kajahatanana. Nya meureun kurang leuwih aya kana sababaraha bulan mah. Si Jupri jeung batur-baturna terus dilatih, dipeuseuh kudu jadi guruna. Tujuanana pikeun ngaronjatkeun sakabeh pangabisana. Maranehna ayeuna urang kocapkeun geus dina hiji poe we. Dina mangsa alam beurang di jero guha mah poe. Bah Badrowi atuh kediuk ngabeuheuhay diriung ku sakabeh murid atawa anak buahna. Jupri. Jupri. Hei Bah.
Ngai, sia tu kenaon. Ngasurkan sana bah. Lain euy. Urang teh ngajadog di dieu teh geus sabaraha bulan kira-kiranya euy. Cek Bah Wadrowi haditang memitian ngomong ka si Jupri. Anu harita keur ngediuk hareupeun hawu atawa tungku. Bari jeung ngarane kana bilih kuha. Reet atuh manehna ka guruna terus harita. Naon tadi teh bah anu sabaraha bulan teh? Dengekeun sia wablak. Dasar belegug sia mah. Ditanya kalah malik nanya. Kunaon ari sia sih? Keur mabok sa Jupri atawa? Lain keur mabok abah. Kunaon aduh? Tapi kuring teh teu ngarti naha naon anu geus sabaraha bulan teh. Abah mah bet tarapuguh na naon teh. Naha reuneuh atawa naon cik atuh sing jelas. Coba eta ka aing wani ngomong kitu sia wayak. Sia mah. Bener dewek anu salah ngomong euy. Sing kaharti ku budak ngora mah tuh. Budak aing mah geus kolot sia wayak. Sanu seri abdi. Naon sia seri Oded? Waduh heula garabah lah ngarah teu lieur yeuh. Cek si Oded harita. Manehna ge milu nimrung kana omongan naon rupa omongan si Jupri jeung guruna. Gajeg sia. Soded. Jempe ning sia. Montong yang serikeun sia. Bisi banring ku aing sia babajeg sia. Cek Bah Wadrowi. Bari ngaret panon muncereng ni caletre. Muncereng namni antep bisan kasih Oded anu keur nyareng sisirian. Nempo guruna muncereng mah ciep atuh si Oded harita. Manehna jempe jiga ga angkat tincak. Ge barudak euy. Maksud dewek ge geus aya sabaraha bulan urang teu lunta ka pilemburan. Nya. Da cegerasaan mah asa geus lila nya euy ling. Leres pisan abah. Lamun teu salah mah geus aya kana 3 bulanna. Aya meureun abah. Cek si Keling harita ngawalon kana pananya nu jadi guruna. Bener euy. Jadi geus aya 3 bulan. Bener teteling. Ih, ai abah kenal nanyakeun tadi. Aing nanyakeun ka sia, nanyakeun dia bener atawa Nya, bah, nya, sakitu tah. Urang leuwih 3 bulan. Terus kumaha atuh basa tuluyna? Cek si Keling harita malik nanya ka guruna bari jeung panon mah melong we. Anu ka Bah Wadrowi anu keur diuk bari jeung sila tutug. Ari leungeun keur ngadadetan sungut padudan ku bako mole. Mulikeun ka dibawa mulikeun ketat samutut we. Sungut padudan teh. Dengekeun euy, badak. Adenge kabeh? Yup. Up. Jiganya ayeuna geus nepi kana wanci ningcak kana mangsan utama lamun si urang kudu ngamimitian deui usaha. Bener bah. Bener. Sabab latihan mah geus cukup. Sakabeh pangabecu si lain kabeh geus kawilang loba ningkatna euy. Lamun seug dibandingkeun jeung waktu anu ka tukang-tukang. Bener teh Juha? Bener pisan bah. Terus kumaha bah? Terus kumaha? Kieu dengekeun Juha. Si lain ti heula sakabeh ku dewek geus diparentahkeun pikeun nyangan hiji lembur anu panghadena. Maksud abah teh kumaha sateu kaharti? Kieu dengekeun aing nyungur teh sia. Juha. Ya. Sia ti heula. Nah, Juha ti heula si lain kabeh. Tah ku dewek geus diparentah pikeun nyangan hiji lembur nu panghadena anu sugih mukti subur jeung makmur. Maksudna naon bah?
maksudna? Ari maksudna eta lembur teh rek dijieun tempat pikeun padumukan urang sakabeh. Ongkat mata serius ya. Non sababna teh bah? Naon sababna naon? Nya make jeung aya boga pamikiran hayang boga padumukan sagarupan pandide gelega. Dengekeun heula aing nyungur. Lantaran aing teh geus bosen lamun kudu ngajedog we cicing di leuweung ieu. Sapopoe ukur panggih teh jeung lutung. Begu jeung sasatoan sedena. Tah ayeuna dewek teh hayang ngasaan ceken teh hirup di pilemburan jiga batur. Tak itu maksud aing teh. Ngarti? Bah Badrowi harita ngomongna panjang lebar ditujukeun ka sakabeh muridna anu genep. Ari si Jupri si Juha katut sabatur-batur maranehna sarea ngabandungan kalawan daria pisan. Malah terus ngajawab meh bareng kana pananya guruna ka harti pajarkeun teh. Siap si lain. Yop. Ngatap. Ya. Cik sok nyaha lembur mana anu sakira-kirana cocok pikeun dijadikeun tempat pamatuhan atawa padumukan urang sarea. Sok. Kamana? Cek Bah Wadrowi bari reg ngomong eureun heula. Terus panuna rerat-reret nitenan anak buahna anu darariuk bari jeung ngaharulang jiga-jiga anu keur mikir. Terkitu celengkeung atuh harita. Naon sa Jupri make ngacung? Abdi bah. Naon dah? Kumaha bah lamun batu nunggal? Lemur batu nunggal lemburna anu jadi tempat tarungna Abah jeung si Jakarana teh ning. Apan eta lemur teh kawilang hade bah teteh. Cek si Jupri beri ngacungkeun jempol. Manehna mere usul ka guruna jadi tu nama. Sakadapan Bah Wadrowi atuh harita mikir-mikir kana usulan ti si Jupri. Lila-kulila pok harita. Jadi kitu nya Jupri. Nya atuh bah. Hade jauh ge aya jemurnya mah. Tapi pikeun dewek mah asa kurang cocok euy. Abah mah kurang cocok kumaha atuh Abah? Cobi bade ka mana ieu make jeung kurang cocok sagara rupa. Enak ya atulah. Kumaha lamun lembur cukang we atuh. Eta oge kawilang hade bah nu aya banar muning teh ning anu harita digarong ku urang. Cek si Dodeng sarua manehna oge atuh mere usul ka guruna. Celengkeung si Juha deui. Cek dewek mah mending oge lemur Cinangka euy. Alus pisan eta lemur teh tempatna subur jeung kawilang maju we kahirupanana lain kitu Oded. Lain ah. Ai sia teu ngarojong ka dewek. Lain teu ngarojong ka akang, Kang teu satuju dewek malah lamun lemur Cinangka mah. Tapi lemur naon atuh sia anu panghadena nurutkeun cek si laing. Apan Cinangka oge alus ya jeung loba mojang anu marencrang. Mantong seri sia teh lah. Teu lucu sia Oded. Lamun cek dewek mah lembur anu paling hade pikeun jadi tempat urang mah eueuh deui iwati lembur Sindang Sari tah. Eta atuh. Bener euy. Duh. Bener satuju dek oge Oded. Aduh. Geus lah. Lembur Sindang Sari mending oge tah kitu Abah. Si Keling harita ngarojong napa mangisi Oded. Nengklokan bari jeung ngabluih ngomong. Samalah mah manehna oge satuju cenah lamun lembur Sindang Sari dijadikeun lembur pikeun padumukan maranehna. Ngadenge atuh kekacapan anak buahna pok harita Bah Badrowi. Barang ngadenge kecap Sindang Sari disebut-sebut ku si Keling jeung si Oded pok harita Bah Badrowi.
Jika-jikanya rada cocok ya jeung kahayang dewek. Cocok pisan Abah cek kuring mah. Kahiji lemurna subur makmur gemah ripah loh bijinawi. Kadua urang bisa sakalian mulangkeun ka nyerita kasih atah ado urang dinya teh. Kunaon sa Jupri maka seuri aing ngomong. Nah si Moden memang dipikir dibulak-balik dipapai jeung dirasa-rasa memang bener satuju dewek oge Den. Satuju sekalian mayar kanyeri lantaran dewek jeung si Juha apan pernah diringkus ku maranehna di talian kana tangka jambu. Terus atuh pada ngalajuanan ku batur. Duh, lamun ras ingat kadinya hayang neureuy buleud-buleud we ka urang lembur tah. Itu cenah cek si Jupri. Manehna satuju pisan kana usulan si Oden. Komo dalam musik ras inget kana lalakon hirup nu geus kaliwat. Si Jupri harita ngomongna oge menikeun kabarijeng dibarengan ku kakerot huntu. Jikana bae bakatku gemas meureunnan. Sabutkeun kitu pok harita Bah Badrowi. Mun geus kitu mah urang gangdukeun ya. Lembur Sindang Sari nu bakal jadi lembur pamatuhan pikeun urang sakabeh. Siap dok. Heula tuh ka siap-siap sawawelak dengekeun heula ye. Aing rek ngabacot. Terus urang rebut ku urang. Tah nya. Isukan seterusnya poe isuk urang datangan ka Sindang Sari. Terus urang rebut ku urang lamun pangeusina ngalawan urang beresan we. Aduh, kunaon sia ngahargung Oden. Tapi aya bebentengna Bah di lemur Sindang Sari teh. Dah. Teu kudu hariwang sia wawalak. Sia lila aya aing mah sodeg sia dengekeun. Apan si Jakarana oge ceuk sia geuningan gagas sakti mandraguna. Ceuk aing mah eueuh modar ku aing mah dulu. Hehe. Nya kuring oge percaya Bah aya kalabah dinya nama. Tapi naon? Tapi nya geus kitu mah tuh da saharita padamian kumaha kitu. Tah kuhana kitu merenang. Urang teh kudu bener-bener nah adek dijadikeun bae ka Sindang Sari teh nya heueuh. Jadi sia. Nya sia bet ragu-ragu wae. Nya sanggeus kitu mah. Harita keneh babadamian teh dianggap rengse bae. Samalah maranehna geus boga kacinakan dina poe isuk rek ngajorag lemur Sindang Sari cenah. Nya kasugri para wargi urang gancangkeun mangsa alam dina ai carita urang jojo ringkesna bae ieu carita. Gancangna alam dina ieu carita ti kacatur ayeuna urang kocapkeun atuh dina mangsa alam poekna atawa malam isukna. Harita teh wanci isuk-isuk diukur cara atawa kira-kira mangsa carang cangtihan. Kaayaan alam di jero pilungan atuh geus mimiti rada caam. Manuk-manuk recet di sarada patembalan jeung baturna. Angin letik ngahiliwir cai ibun anu ngagarendang tepating kardak koredah. Karecelak atuh herang lantaran kasinaran ku mata poe anu maloncor tina sela-sela dangdaunan anu kaanginkeun. Dina kaayaan kitu Ki Badrowi atuh jeung sakabeh murid-muridna anu genep disaragedang dan papakean sarua harideung buukna jalabri ari tarangna biasa
dibengker ku kulit maung nu jadi ciri pikeun netelakeun yen nya maranehna anu disebut komplotan rampung siluman belang teh. Itu deui pakakas kayaning bedog panjang geus pating sole gereng samalah peso balati jeung tambang oge teu tinggalin. Sanggeus kawilang dianggap tarapti mah legedeut pring atuh. Ki Badrowih jeung anak buahna anu genep arindit deuk ngajugjug ka lembur Sindang Sari cenah. Kasubri para wargi banglus lalampahanana Bah Badrowih atawa Ki Badrowih katut anak buah nu genep anu boga rancana deuk muru ka lembur Sindang Sari. Cag urang tunda heula lalampahan Bah Badrowih sabatur-batur ayeuna urang kocapkeun heula kaayaan di lembur Sindang Sari. Kasubri para wargi kocapkeun deui kaayaan di lembur Sindang Sari. Sanggeus aya kana sababaraha bulan anu geus kaliwat tisaprak aya kajadian imah Mang Uco teh anu diduru ku si Obet jeung si Keling teh. Tah timangsa harita mah lembur teh aman estuning sepi jempling. Sepi paling towong rampong teh tara aya karaman itu ieu kajadianna naon deui nu matak riweuh jeung paciweuh. Anu matak pikahoriwangeun samalah harita bapa kubu mah beuki soson-soson we. Mimpin lemburna dina raraga ngaronjatkeun tarap kahirupan masyarakat. Matak teu heran kaayaan lembur Sindang Sari ayeuna mah beuki lila teh beuki maju. Anu tani, anu dagang, anu nganyam, nu ngabandar jeung rea-rea deui hampir sakabeh kahirupan teh cukup, teu kurang sandang, teu kurang pangan. Puguh we atuh dina waktu ayeuna masa kureh pangeusi lembur Sindang Sari teh suka bungah jeung galumbira. Rek teh kitu meureun teu meureun kaayaan tentrem kertara harja. Parandene kitu kaayaan ayeuna lembur teh aman. Bapak kubu teu bosen-bosen mere pepeling ka sakuna warga Sindang Sari. Sangkan tetep waspada tur iatna ngajaga keamanan mah kudu. Mang Japar anu dibere kepercayaan bikin ngajaga keamanan lembur Sindang Sari terus ngaronjatkeun pangabisa sakabeh murid-muridna dina widang elmu bela diri. Kitu deui kagiatan ronda unggal peuting terus nguriling tara aya lawongna. Kasubri para wargi kocap ning dina hiji poe harita teh wanci pasosore. Trean di sarada mapaesan kaayaan alam harita. Estuning mata kelar jeung mata waas, manuk-manuk ngabring atuh harek neangan pangaubanana. Bis ngarti sato mah. Unggal-unggal wayah kitu teh tongeret di sana, teu kudu dititah, teu kudu digebrang-gebrang. Manuk-manuk rek arampih kana pangaubanana. Harita ditepas bumina bapakku. Aya saurang mojang anu keren diuk sosoranganan. Ari panonna melong kahal jika anu jarau paninengan. Saha eta mojang tayalian kaum dangu. Nyi arum merengganis teh. Kemana itunya lang saya sababaraha bulan manehna eueuh datang. Moal manehna kita pohon deui kain meureun anu cempol eta bagus manggih deui mojang sajian kitu nya di mana atuh manehna teh ayeuna Kang Jaka di mana Kang ayeuna Kitu berentes ning hate nu geulis ni arum rengganis dina mangsa alam sore harita camang we batur ngobrol. Unggal poe atuh tisrikna lengo deui matak
beuheung sosonggeteun. Manehna atuh mihar pisan datangna sareng jajaka anu geus salilana geus ngancik dina jeroning ati nyangsang dina rasa. Estuning peureum kadeuleu beuntak karasa teh lamun ceuk paribasa teh mah. Cai asa tuak bari kejo asa catang bobo. Ibarat Nyi Arum keur gering nangtu ngalang layung hatena hariwang pinuh kamalang. Ya Allah Gusti, nah itu buat jadi kieu, nah kejeng inat, Kang Jaka, apan maneh nama, cekum si kedal janji, naon-naon, can pernah nuna omongan naon-naon, buah malatikat pipir-pipir cau amon di korangan, talaki mati mikir-mikir, aing mah jika nama anu hayang sorangan jika nama tak era ieu mah lamun kanyahoan ku si ambu jeung ama geus atuh teu kudu jadi buah pikiran lalaki mah loba tapi aneh keukeuh we kolebatan Cek Nyi Arum manehna harita teu sadar kalah terus we gagerenengan ngomong sorangan ngaluarkeun naon rupa nu aya dina jero hatena nu paling jero. Sabot ke kitu jol atuh bapakku ti jero imah bari jeung bawa cai kopi sabekong terus sok ditunda dina beungeut meja. Sarta geuk diuk dihareupeun anakna anu keur ngahuhulang. Nah ya. Batuknya anyamburannya ieu. Bunaon teh hidup ke ngaheulang we. Nya keur aya anu dipikiran ti sok atuh. Omongkeun kama. Barang ngadangu kana omongan bapana kitu anak gebeg ti atuh Nyi Arum harita rada reuwas sabab memeh ngomong di mimitian heula. Kumaha dehem anu tari ret ngareret ka bapana pok harita. Teu ama. Teu nyaon. Abdi mah teh aya nu diemutan. Kunaon gumujang ama. Teu aya nu diemutan. Tapi nah atuh geuning. Bejiga-jiga nu anteng ngalamun. Sanes ngalamun ama. Naon atuh? Mung bae kalarasan we teu aya rencang. Hari biasanya mah geuningan hijab teh sok latihan sore jeung Mang Japar. Laras ama biasana mah kitu nanging Tapi naon? kalarasan aya mah Mang Japarna nuju teu aya. Kamana cenah? Kumaha ama? Ih nya budak si benjeng torek. Kamana Mang Japarna? Saurna mah ama kalembur cukang. Kasadarekna paling oge engkau ni mulina teh. Sabot kerigutem catur kitu. Torjo si Ambu Rodiah nyamperkeun. Gek milu diuk gigireun Pak Kubu bari jeung terus atuh harita. Lain amana. Ieu mah nya aya naon di teh? Baku aya geus ngaruwas teh. Ieu mah nyaon ge. Laras pisan aya naon atuh Ambu? Pak Kubu jeung Nyi Arum harita nanya ka si Ambu bari jeung neuteuk antep pisan. Kieu dengekeun geura amananya kitu di kahidap Nyai. Puguh 2 poe anu ka tukang Ambu teh ngimpi. Tapi dina eta hitungan teh meuni asa matakpi kas sieun pisan ulu. Ngimpi naon atuh Ambu? Ieu nyamak dia tapi urang teh nyalain kudu percaya kana impian. Dari ngimpi mangan ukur disebutna kembang hees alias kembang sare. Laras Ambu. Tapi aneh teh apana oge Nyai sang geus Ambu mimpi eta teh tebet asal lanyapan jeung pating sareblak. Itu ceuk si Ambu. Harita ngabuih ngomong ka carogena jeung kanu jadi anakna.
ngeunaan impian nu kaalaman ku manehna dina mangsa dua puting anu geus kaliwat. Nya pugowe atuh Nyi Arum kitu deui Pak Kubu jadi ngarasa heran. Hayang gera-gera nyaho kana impian si Ambu bakal aya galagat naon jeung bakal aya kila-kila naon. Pok atuh harita Nyi Arum. Waktu cukup mangsa nyekapan. Cang para pamiarsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah menjadi baris maluruh bagian anu ka-67. Hatur nuhun lo kumaha rupi perhatosanana ulujeng kantun kasadeana kade hilap like subscribe komen jeung loncengna poelonya. Hatur nuhun ulujeng kantun lo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.